Nano Suratno atawa leuwih dipikawanoh ku asma Nano S, dibabarkeun Garut, 4 April 1845. Nyaeta salah sawios maestro, budayawan, pencipta lagu, seniman kasohor nu pernah aya di tata Sunda. Karya-karyana nu populer, sapertos Kalangkang, Cinta Ketok Magic, Tibelat, Bagja jeung Cinta, Eleke Sekeng. Timimiti tahun 1863, anjeunna parantos nyiptakeun lagu. Kirang langkung parantos 200 album. Dina tahun 1864 anjeunna ngahiji ka grup ganda mekar pimpinan Mang Koko, sabari guguru. Sajalan jeung waktu pamustunganana Nano S, ngabentuk grup sorangan nu katelah Gentramadia. Tahun 1870 genep anjeunna ngaluarkeun buku pangajaran sakola menengah, Haleuwang Tandang. Nano oge kasohor panulis puisi jeung carita pondok Sunda. Karyana kungsi dimuat dina majalah Mangle, Hanjuang, Cupu Manik, Seni Budaya, Koran Sunda, jeung sajabana. Dina tahun 1880, karyana nu judulna Karawitan Gending Sangkuriang dijadikeun perwakilan ka Festival Musik Internasional di Taiwan. Popularitasna ngaronjat sanggeus album rekaman kasetna laris manis di pasaran, diantarana kalangkang tahun 1889 ku Nining Meida nu ngajadikeun ngaran panyanyi Nining Kawentar. Oge kalangkang dina versi pop Sunda nu dipopulerkeun ku Deti Kurnia, menang Bass Award, sarta sataun saterusna menang HED Award nu kajualna 2 juta kopi. 3 tahun ti harita, Cinta Ketok Magic, 1882, ku panyanyi dangdut Epi Tamala, kawentar di pasaran sarta menang penghargaan HDEK Nasional. Sanajan lagu-laguna karawitan atawa musik gamelan tradisional Jawa, eta menang penggemar ti sakuliah Indonesia, lain ngan di kalangan urang Sunda wungkul. Tahun 1888, anjeunna dipenta ku grup kasenian ti Jepang Min On Impresario, pikeun ngayakeun pintonan kasenian Sunda di sagala rupa kota di sakuliah Jepang, salila 40 poe kalayan 22 pintonan. Sajaba ti eta, Nano oge kapapancenan ka Hong Kong, Filipina, Walanda, Australia, Amerika Serikat, jeung saterusna pikeun ngayakeun pintonan. Salami jumeneng Kang Nano geus ngahasilkeun leuwih ti 400 karya jeung 200 album anu geus medar di pasaran. Nano Suratno alias Nano S, maestro, budayawan, seniman, pangarang lagu sagudang prestasi. Tilar dunia, 28 November 2010. Anjeunna ningalkeun karya nu luar biasa, oge pangaweruh pikeun jadi contoh keur seniman seniwati tata Sunda kiwari.